Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dina dangat ayeuna urang naraskeun deui hanca dongeng neangan anak bagian kaopat. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Sukandar. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Masya Allah, Neneng, la ilaha illallah. Nah, Neneng mana luas-luas teuing. Astagfirullahaladzim. Cek bi amah satamatna maca surat ti Neng Yayum bari brak bae nguduk-pruk rubuh terus ngaguk-guk cerik balilihan. Hatena ngarakacak sedih nu taya babandinganana. Bari ngagugulung surat red deui diilikan terus dibaca deui bisi salah meureunnan sedang suratna munggah cipruk ku Cipanon anu teu kaampeuh murubut ngajarang jelang kana lahunanana. Nah, Neneng tega-tega teuing ka bibi teh. Nah, Neneng bendu ka bibi. Bibi oge rumaos, Neng, henteu bisa ngariksa si Cecep. Si Cecep leungit lantaran kataledoran bibi. Duh, Cecep. Om, kamana wae atuh Kasep. Duh, Neneng, kudu kumaha atuh bibi teh. Duh, Gusti, namana kieu-kieu teuing. Sanggeus sidik kitu kaayaanana bi amah teu loba pikiran deui terus kacai rek salat subuh sarta bi amah naneda ka nu maha kawasa muga-muga Neng Yayum ditangtayungan. Keur kitu aya nu koketro kana panto. Mangga bari brai panto dibuka ku bi amah. Aduh, Aden, nuhun ayeuna sumping ka dieu. Geuning sareng Neng deui. Ieu Aden, Neng, tuang saderek Neng Yayum duka wayah kumaha miangna. Da bibi ge teu terang, ceuk bi amah bari segruk bae cerik. Keur mah tita tadi hayang cerik satarikna. Somantri jeung Nyi Halilah anu harita kakara kurunyung kadinya kacida reuaseunana lantaran bi amah jol-jol kitu we. Kunaon bi? Cek Somantri bari geugeumeun. Sumuhun aya naon kitu bi? Sapertos aya kajadian. Cek Nyi Ilah bari leos ka jero imah. Maksudna rek nempo ka Neng Yayum atuh terus deui dituturkeun ku bi amah ngojengkang ka kamar bari nyokot surat ti Neng Yayum keur ka Somantri. Ieu Aden, serati Neng ku bibi kapendak ngagoler dina meja. Ka bibi hiji, ka Aden sareng ka Neng hiji. Awakna ramoh poe sarta brak deui diuk andeprok. Somantri jeung Nyi Halilah silih tetep beungeut ngahulang kawas aya nu dipikiran bari narima surat ti bi amah teh. Somantri asa-asa rek nyuehkeunana sarta terus bae dibikeun ka Nyi Halilah sangkan dibuka. Berewek amplopna disoehkeun terus dibuka suratna ku Nyi Halilah dibaca. Nyi Halilah bari maca teh panonna Rambi Sakti Corona nyelek seserelekan hayang bedah bari netep ka Somantri song surat teh diasongkeun. Surat teh ku Somantri terus dibaca bari maca manehna gogodeg jeung rambai ku Cipanon anu teu tahan nahan kasedih. Ku Somantri kacipta piseuk kumahaeun teuing bingungna hate Neng Yayum eusi surat teh kieu. Kahatur Kang Maman sareng Ayi Ilah di bumi sareng hormat. Kang Maman, Ayi Ilah tangtos Kang Maman sareng Ayi Ilah uninga yen pun anak komara teu aya kumargi kitu abdi sejami lari pun anak duka kamana anu baris dijugjug maksad bade nuturkeun indung suku sakaparan-paran itung-itung ngabuang diri di dieu abdi seueur kabingung sareng rumaos jalmi seueur dosa kana kasayan Kang Maman abdi moal hilap sanaos rup ku padungrap ku lemah kaurugan taneuh beureum oge. Kitu deui kana kasayan Ayi Ilah. Cece ngahaturkeun rebu-rebu nuhun. Cece berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Kalihna ti eta kana pangjejeh Kang Maman sareng Ayi Ilah. Genep sasi ngiring ngalereskeun yayasan ti wangkid ieu nyanggakeun ka Kang Maman sareng Ayi Ilah. Buku-bukuna aya dina laci meja abdi di kantor. Sakali deui nyuhunkeun sihab punten anu kasuhun. Mugi-mugi Gusti males kana kasayan Kang Maman sareng Ayi Ilah. Hormatna abdi nu tunggara Yayum.
Astagfirullahaladzim. Nah Ceyayum dugi kaluas gitu karunya temen Ceyayum kalau tes teu araya ayeuna deui anak leungit ceuk nyihalilah gogodag panona mencerong ka salakina somantri bari rambai ku Cipanon anu juuh murubut marurag. Teu sangka Yayum nepi kaluas kitu mah. Ceuk somantri teu kebat hatena nyereset seseuiteun asa kasuat-suat lalakon anu geus kaliwat kacipta bruy-bray tapi somantri tetep ngepes-ngepeskeun ingetanana sanajan lalaki oge somantri ari rambisak mah teu burung lantaran rasa manusana leuwih nonjol batan parasaan sejena. Kang Man upami tos di kieu mah urang satekah pola pilarian hawatos ku Ceyayum. Mohon kitu we atuh tembal somantri. Bi beli aya kepriogian mah teu semet ayeuna kapangarang we keun sagala rupina kepriogian bibi ditanggal ku abdi kabi amah sarta terus marulang. Kira wanci asar di hiji warung sangu di pasar Banjaran pahibut keur ngaladangan nu dalahar bubuhan warung sisi jalan tengah-tengah kota Kawadanaan. Kacida pisan kajojona teh tuda salianti pangadonan tukang dagang di pasar oge jadi tempat dalaharna supir-supir truk jeung oplet, kusir, delman jeung roda. Ari kasohorna mah eta teh warung sangu asih peda anu dagangna ngaran Bi Asih. Jadi warung sangu nelah ku ngaran nu dagangna. Keur mah memang nya Bi Asih teh someah galegeh kasemah komo kanorek ngadon dalahar di warungna. Tuda mun deungeun sangu nembrak dina meja tara diberean di alas salianti sanguna jeung mayarna oge sangakuna nu barang daharna bae. Diitung beak goreng tempe sabaraha hiji lauk emas atawa gepuk jeung nu sajen-sajena terus bae diitung jumlah duitna. Sakitueun cenah ceuk Bi Asih. Atuh gorosor bae dibayar mun aya nu ngalibur teh mah geus hanteu. Di antara nu keur dalahar di warung Asih aya hiji awewe diukna nyered ka juru bari nyang hareupan alasna jeung citeh sagelas. Gigireunana aya gembolan pakaianana eta awewe daharna caman cemen da teu ari ku balas luak liuk ngareretan kaluareun warung. Banguna semu alum nguyung sedang awakna oge begang pakaianana belel eta teh Neng Yayum tea. Sanggeus anu dalahar bubar Bi Asih malik ka awewe anu tas dahar bari ngahulang bae kawas aya nu di pikiran. Nantas ti mana Nyai kawas anu tas nyabat tebi? Sumuhun Bu, walon awewe nu ditanya. Ti mana kawit Nyai kawas-kawas anu nembe ka dieu? Kawit mah ti Cipamongkolan Bu. Leres deui. Abdi teh nembean ka Banjaran mah. Na milari naon kitu? Nah milari saderek atanapi naon? Sayaktos nama wangsul ti Pangalengan, wangsul kuli namung ari bade wangsul kalembur bet hoream walon awewe anu tas dahara. Nah make hoream sagalanya balik kalembur sorangan mah. Tuda Bu, abdi mah tos teu aya burueun da puguh nung gelis. Ku tanteh kitu. Sumuhun Bu, nyaritana rada ngarandeges kitu pokna deui. Tiasa kitu Bu, upami abdi bade ngiri ngararep di dieu, margi abdi teh sesah piluntaeun. Bi Asih rada ngahulang kawas aya nu dipikiran tapi teu dilapok nyarita bari malih ka eta awewe. Mangga teh teuing ari daek ngagoler mah, walon Bi Asih. Harita teh panon poe geus tunggang gunung terus nyalimped nutug beuki lila beuki reupreupan poek. Berang kaganti ku peuting jempling paranti reureuh nu tas capek ti beurang. Isukna isuk-isuk kira wanci pecat sawed kurunyung aya hiji lalaki ka warung siga nu geus loma pisan jeung Bi Asih. Aeh geuning Jang Mamad, bade ka mana? Tas ti mana? Bangun anu rusuh? Ceuk Bi Asih nanya ka Mamad. Sumuhun Bi, wangsul teh dinya ti Citaliktik di piwarang kudunungan milarian pirencangeun keur ngasuh Imas Hapsah. Aya kitu Jang Mamad pirencangeun teh? Nu mawi henteu Bi. Da eta cenah barudakna ka Bandung kulina. Neng Yayum barang ngadenge anu gunem catur kitu tuluy nempas api-api nanyakeun. Kumaha atuh Bi upami sakinten diperiyogikeun pangasuh mah? Abdi we kanggo pibabueun. Yayum nanya ka Bi Asih ngan ditembal ku Mamad.
Nuhun we atuh, moal neangan sanes walon mamada. Geus kitu mah tuluy Mamad Indit bareng jeung Neng Yayum pibawon sadatangna ka bumi Haji Muhyiddin. Yayum diterima digawe di dinya. Anu ngabakuna ngasuh Imas Hapsah putrana anu karek umur 3 tahun. Budak keur meujeuhna pikalucueun naker. Keur mah rupana budak teh geulis sapoe 2 poe oge Imas Hapsah ujug-ujug apet bae ka pangasuhna. Atuh Haji Muhyiddin jeung garwana Nyi Haji Aisyah kacida panujueunana ka Yayum pangasuhna. Kacaturkeun Yayum digawena di Haji Muhyiddin teh geus 15 tahun diitung-itung teh malah dununganana kacidanya asihna lir ibarat kabaraya bae tungtung nama teu jiga-jiga kalanjang lantaran Yayum taya cawadeunana bisa mihapekeun diri. Kawuwuh Imas Hapsah nu diasuhna ti leuletik estuning teu asa-asa kanyaahna ka Yayum teh cara kaindungna. Komo sanggeus Imas Hapsah parawan jekekan mah sagala rupa rahasia hirupna dina keur mangkat beger sok sagala dibejakeun ka pangasuhna nyaeta Bi Yayum. Harita poe Ahad di situ Cileunca loba bujang jeung mojang anu ngadon sukan-sukan arulin papasangan. Rupa-rupa pisan pasang petana teh aya nu lalayaran dina rakit, aya nu lelempangan kukurilingan kanu suni pakael-kael jeung layana bari sempal guyon, aya nu ngadon ngobrol bae mani uplek bari ngararasakeun hiliwirna angin gunung anu tiis ngadalingding nebak badan. Di antara barudak bujang jeung mojang anu papasangan teh dina handapeun tangkal waru anu iuh aya 2 makhluk sajodo anu keur ngobrol mani uplak. Anu awewe emok ari anu lalaki nyang hunjar sukuna ngarumbai kana gawir situ bari netep ka jauhna. Sabot keur kitu kurunyung baturna nyamperkeun. Om, dewek rek kabola ditu, kabola kidulnya, silaing rek milu euy. Ceuk Ruhyat bari malik kanani kabogohna. Nuhun Mas, rek ngiring yuk ka ditu, nani milu mairan Ruhyat. Moal liat keur ngeunah di dieu ieu walon Oom Buhron meh bareng jeung Imas Hapsah nu nembalan kanani. Kajeun atuh, tapi kade keh ari balik ulah ninggalkeun nya. Nya tuh make ninggalkeun sagala ari lain si laing rek jadi eusi Gunung Malabar mah. Monyong ngadewek teh direken kunyuk rawun. Ceuk Ruhyat bari ngingkig lempang parendeng jeung nani bebenena. Mas, waasnya tuh gara tingali Gunung Ngalamuk Paul oyagna cai bangun ayem dang daunan ting arayun kasilir ku angin lilir. Marga satwa disarada kawas kacida bungaheunana. Imas Hapsah nyaritana bari melong netep gunung anu ngalamuk kawas anu jauh paninengan. Mas, hate engkang pamicara gunung mah ngalamuk Paul jauh. Namung geterna hate lir ibarat oyagna cai situ anu ayem herang canembrang. Pipikiran aringgis sapertos ting arayuna daun nu katebak angin sieun rag-rag. Tekebat kaburu ditempas mantenku Imas Hapsah. Kang Om, nah geni nganggo aringgis sagala rupi. Naon anu dianggo ka aringgis teh? Atuh kantenan we aringgis mah mergi sok sieun no gencang kahayang. Bening nganggo no gencang kitu. Mohon upami nanggung teh mah berat sabelah. Gampil tambihan wae sabelah deui supados henteu berat sabelah mah. Ambeh teu no gencang bari nyerenge seuri lenyap hatena Oom Buhron ngalenyap ningal mamanis pipina ngeleuwih waosna beres bersih. Jep jarempe taya nu nyarita sakecap-kecap acan kawas anu keur ngawahan neangan pi omongeun bari ngaharulang. Sabot keur pahulang-hulang kuprak. Pangpung waru ragrag ketebak angin gigireunana. Atuh sabatae mani ngarenjag rarewaseun itu ieu silih reret pateuteup beungeut papelong-pelong panon ser panah asmara dipentang cab nancab dina jajantung sumarambah kana bayah seblak ngalenyap. Ri beungeut Imas Hapsah euceuy beureum. Hatena ratu genteu puguh tagi weur ka weur. Kalius miceun beungeut
kitu deui Oom Buhron rampang rempeng leungeunna ngopepang bari baluar balieur duanana pada nyumputkeun semu birahina. Angin terus ngahiliwir nyaksi kanu silih uji nebak kana dangdaunan ting keresek ting korosak ungkut-ungkut ngading diwet menu piit ting caruit saeran di sadaear anis jeung humalengis melas melis hayang dipikawelas keur kitu duanana carengkat tuluy silih reret deui prok panon awor Oom nyedet Imas ngalenyap terus terungkul nu saurang ngucal carecet sedeng nu saurang deui ngarames rokona nepi ka bubuk. Mas sorana ngeleper ngaharewos kah walon Imas Hapsah sorana ngagalimnang halimpo naonnya duka atuh jep deui jarempe panonna neuteub ku kupu nu hihiberan luhureun sirahna siga nu silih udag. Mas tekinten engka ngaraos abotna bade ngedalkeun kereteg hate teh sok inggis ku bisi teu kebat nyaritana kaburu ditempas bisi kunaon Kang Om bisi Imas henteu males asih. Imas Hapsah teu nembal hatena ratug deui kawarejit ku nu sigit tapi dasar istri Titi Surti ulatna henteu katara kalah ka ngeluk tungkul bibirna ngawet wuwuh nambah brangta anu ningal panyakit birahi nguntit asmarana nguntab-nguntab. Oom Buhron nyedik-nyedik anu ngeluk kagembang ku Imas Hapsah salirik teu boleh ngayet tina gandrung kapirangrung pikirna kapati-pati tapi atina inggis ku bisi sok sieun Imas teu males asih. Kang Om naon anu disebat asih ku Kang Om teh nah teh sami sareng teu kebat kaburu ditempas mohon asih teh sami sareng cinta upami cohagna mah margi moal aya cinta upami teu aya asih heula. Kang Om sagala rupi kawitna bijil tina kaasih moal aya cinta upami teu aya kaasih heula sanes kitu kasawuran nembe teh mohon kitu walon Oom Buhron bari melong. Kang Om kaasih teh kadah bijil tina ati nu suci bersih. Mas kaasih engkang ka Imas moal benten sareng cai eta walon Oom Buhron bari nunjuk kana cai situ Cileunca nu herang canembrang. Nuhun atuh Kang Om upami kitu mah da abdi ge caang bulan 14 teu geuneuk teu maleukmeuk jep jarempe deui Oom Buhron diukna ngeser adak kana tak-takna Imas Hapsah tapi Imas rada ngejat bari ngadilak ngadelekan ngeh seuri leutik atuh Oom kapi asem hatena ngageter napasna ngahegap. Mas kumaha emutan Imas ayeuna Oom muka deui carita teu langkung Kang Om Imas mah ngiringan wae asal Kang Oom leres-leres. Mas na masih keneh cangcaya Kang sanes cangcaya hate mung nyuhunkeun leres-leres upami Kang Om bade mileleheungkeun abdi anu bodo balilu. Walon Imas nyaritana meh ngaharewos bari terus tungkul ngadudutan jukut gigireunana. Mas jadi Imas henteu kaabotan Kang Om mika cinta ka Imas. Oom diukna ngeser deui tapi Imas Hapsah henteu ngejat ayeuna mah atuh diukna pagegeye bangun anu senang hate. Kang Om Imas teu kaabotan naon-naon upami Kang Om mika cinta namung da abdi mah miasih jadi Imas satuju upami urang rangkep rarabi. Imas Hapsah teu nembalan minangka jawabanana teh ku unggek anu pasti ti harita pasini yang jerek ngahiji bisaksian ku hiliwirna angin jeung gurilapna cai herang katut ngalamukna gunung anu pawul bubuh mutuh matak betah di dunya asa duaan. Sabot keur kitu kurunyung ruhiat jeung nani lempangna kaketeyepan kawas ngintip nu keur pasini. "Oya, mari arurang kitu geus beres ta teh?" ceuk ruhiat. "Naon beres teh euyat?" Oom Buhron malik nanya. Beres pira aku teu nyaho di beres ira hare kawina dedengan dewek teh meni ka gunung-gunung ka cai-cai ka daun-daun ka babawa kana cinta jeung asih
padahal jeplak-jeplak we cara dewek euy. Mun dewek mah kieu ngomong teh moal direka-reka. Mas, bogoh kangkang, cek Imas teh. Kantenan we bogoh mah, iraha atuh urang kawin teh. Jawab Imas, teu langkung bade enjing oge. Hahaha. Lain gancang mun kitu mah euy, kudu hiat ngaheureuyan. Ih, sebedul ari nyarita teh sok diboran heureuy. Tuh da dewek mah menikah sel ngadagoanana oge. Yo urang baralik geus beurang, bisa kaburu hujan, bobogohan geus seueuh, Imas geus puruneun, kari silaingna we ulah elodan, sanes kitu nya Mas. Imas ngalieus asa kapanggih rasiana tapi ruhiat ngoceak aduh-aduhan lantaran diciwit ku nani bebenena. Aduh, alah, naon nani ngada nyiwit ka Akang? Da ngewa atuh, kabatur mah bisa weh ngocok, ari anjeunna bieu lewa-lewe. Da eta timburuan ka Sukendi, walau nani bari ngadilak. Nah, itu dia biasana ari riweuh mah sok babari leumpeuh jeung beuki leweh. Da si eta mah ti bubudak keneh kana leweh teh teu euy. Om Buhron bari nyekikik seuri ditembalan ku pating cikikikna Imas jeung Nani. Geus teresep euy, si laing sok mabawa zaman keur budak. Yu urang baralik anggur si keun we si Ruhiat mah sina jadi Mbah Cileunca. Bring bae marulang masing-masing pada tarumpak Vespa ngaboncengkeun hiji sewang. Tetet. Imas jeung Nani maruntang kana tak-tak nu nyekel stang. Dina hiji mangsa meneran hade poena langit lenglang taya aling-aling di buruan hiji bumi aya mojangkeun ngalantung bari nyeboran kembang. Kawantu bumi sisi jalan teu wudu loba bujang nu ngaliwat ngahaja nganjing cai kagembang kunu lenjang bentang Banjaran. Mun dewek euy bisa menangkeun eta, wah ku dewek mah moal sina barang gawe komo make jeung nyeboran kembang di buruan. Bijil ti mah ge moal menang, cuk Durahman nyarita ka batur ulina si Ikin. Atuh mun kitu mah rek disiksa euy, ari teu meunang bijil-bijil acan mah. Narek sina naon wae di jero imah teh, da meureun keseleun. Si bodoh kata toloyo. Mun bijil ti imah hariwang euy, kumaha mun aya nu ngagoda atawa aya nu ngiwat. Da moal henteu atuh, kurupa kitu mah loba anu edan. Tong barudak bujang bangsa urang dalah nu karolot oge bawa luas nyerahkeun indung si Kucrit. Wah, daekeun ge moal kasih laing mah. Mun ka dewek duka teuing kawasna piraku daekeun. Idodo. Kumaha nya euy Kin? Mun dewek kadinya satuju. Mohon tong ban euy. Geus aya nu boga. Jeung najan lengohna oge, wah pantar si laing naon araheunana. Rupa juga buta, lintuh teu puguh. Kaboga atuh. Da nempil ka Pak Haji Muhyiddin mah. Eta cenah bageurna tu da si laing kaasup kana kolom toloheor elodan ulad alid. Ikin seuri mani ngagak-gak. Ke euy. Saha nu wawanian miheulaan dewek teh ha? Cuk Durahman bari nyeret leumpangna. Apaan? Jang Om Buhron anak kukutna Pak Hanapi urang kiang roke. Kutan teh. Be tinggalkeun deui bae yeuh. Hanas ti bareto diincar ari ayeuna geus kapiheulaan. Goreng pisan milik diri teh. Tu da si laing mah teu pantes menangkeun Imas Hapsah lantaran karunya awewena bageur. Da kuduna si laing mah si Eti ameh nyetel gora si laingna toloheor si Eti elodan. Tah nu kitu pantas dikerem di imah. Geus batan dewek kudu menangkeun si Eti mah mending jadi bujang tarangna saumur-umur. Da menangkeun nu kitu teh kuriak matak tabese. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.